Uh, uh. 8 di mistik 3, 2 di mistik 5, 8 ditambah 5 13 berarti 4, 7 di mistik 4 tambah 4 8, 48. Coba 48 akur itu binatangnya lehoan naon ya, binatang lehoan teh. Wah 17 bango sugan 17 ih salah asana ngajeblos deui wae. Kemari 170.000 aing. Nafsu teuing nya. Bener 8 di mistik 3, 4 di mistik 7. 8 tambah 5 13 berarti 4. Mas ya capek-capek ya kayak ngambek ini pulung. 8 tilu tambah 4 10 berarti kosong. Woi, Assalamualaikum. Kosong ditambah 1. Woi, Assalamualaikum. Woi. Naon? Aya sia bener ya. Naon sih? Set, sia tos di mana? Yang uin ka dieu. Iya maneh. Yang uin ka dieu ka maneh, yang amprok. Yo aing geus 3 kali 3 poe masang geus beak sabaraha aing menang-menang togel pusing sia lor. Mana kena rumus? Nya eta aing keur usum togel komo baturus kuat ngimpi naon? Rumus naon sih? Sa. Iya, mana kena rumus? Asa teu ngarti eta tulisanana. Heuh, kena rumus. Ya Allah, budak eta. Masang tapi masang. Hah? Gelo togel, gelo. Gergelo? Saya ngomong gergelo. Ya aing panen kuat ngedrop dibuat ge beak pake masang kos kieu. Saya nyambung teh ngeuring. Yo, Maksudna mana ieu keur naon ieu? Ieu mana keur naon ieu? ya aing kuat saya jeung pamajikan ge aing. Ya masyarakat teh urusan sia, ieu mana maksudna keur naon? Ya aing di dieu sote nyumput, Bon. Da pamajikan aing neangan we da ieu sabenerna mah aing teh teu meunang kos kieu kuat mitoha ge. Aku yang musingkeun teh sia mah da. Oh, tak kuat kos kitu pamajikan aing ka aing. Maksudnya teh aing teh ka sia bolon. Sia nu musingkeun Mana aing. keur naon? Di mana datang situ tos di mana? Maksudna kan ka maneh. Aya uling ka maneh. Ya ayo urang milu atuh. Milu. Buka sia. Ya urang daripada pusing ayeuna teh menang-menang we. Asik habis waing sia los. Ya. Ya sumpah urang buset masang geus 3 poe kuat pasea jeung pamajikan aing urang eta Heuh, jor teuing urusan maneh. Sia. Urusan mah ieu mah urang mah arek ulin ka maneh. Uling ka maneh silaturahmi. Arek ulin ka Kayaknya maneh. coba pendapat mana aing kudu kumaha ieu. Kudu pae. Oh, Arek ulin sia mah. terus Ya. Aing ka dieu hayang uling ka sia. aing mana ka dia rek naon? Masya Allah. Rek ulin. Ulin. Si goblok. Nya aing duit di mana? Si Duit. Anu minta duit saha? si pinjem duit aing keur pusing we emon. Ulin, goblok. Iya, iya. Ulin. Iya. Rek ulin. Arek ulin. Bunga sia. Di handap kadenge di luhur teh kadenge teh. Sama teh hidang ai di handap pacelina 2 Di luhur. genep belas. Belum teuing. Aing mah budeg sia. Ulin rek naon aing keur pusing. Ya, urang nyumput di dieu teh pasea jeung pamajikan lor. Masalahna Ya iya. Aing kuat. Nah, siapa tidak ieu duit olok-olok dipake nu kieu maneh teh meunang tara. Urang wae ge geus kapok. Yo, minggu kamari urang keur gelo keneh togel. Aing hampir totos. Masang 47 tibalik kaluarna 82. bunga sia nya jauh atuh jurig. Tibalik Ya lain tibalik teh mah ngajungkel. Iya, daripada pusing mungkin eta ubaran ceuli sia. Ubaran tah torek. Cocok maneh mah. Cocok naonna? Ya eta yang urang mah kumaha maneh we maneh digawe naon urang milu we ayo. Iga. Ceuli sia Nah, ubaran. lor urang dari pusing pasea jeung pamajikan geus urang ayeuna Ya, sia teh pas aja pamajikan teh gede jeung aing jugulut sia ya. sia bager geuning. Galak jurig. semua galak. Si ai bager kumaha? Tah, eta ngaranna bager. Bager. Galak sih. Itu galak. Ponder sih aku aing. Bager sih. Saya Galak. ah
Aisyah bager sih. Masih nanya ke gue, bagian begitu tah saya. Galak. Encan, aing can kitu siapa geus ngolok. Jaina urang minta tulung lah ka maneh supaya orang rumah tangga orang ulah pasya wae, da urang memang sebenarnya orang lamun teu diajak ku babaturan mah gara-gara nama ku si Tatang aing diajak-ajak kita. Ya, Geus eureun, ya geus eureun. eureun, kieu eureun. Sama beunghar teh malaratnya sia teh. Geus eureun, bari lagi nanaonan ieu segala binatangnya lehoan wae. Binatang naon sia? Binatang lehoan wae. Binatang sia tah lehoan. Ya pake dahar mah aya wae, won. Dahar. Urang mah ai pake meuli beas naon pake Tah sia teh ngangon domba Tah, padahal mah. domba. Naon tah kumaneh tah. Loba. ya urang kuat bingung. Geus teh kudu bingung sama eureun we. Ieu geus eureun ieu. Eureun. Lamun masih aya usaha sejen mending usaha sejen. Naon ke sia usahana? Ya haram ku agama ge haram. Yang teh haram. Haram nyawan teh haram. Nah, coba isukanlah cek mana nomor sabaraha cek mana. Astagfirullahaladzim. Ya orang minta pendapat ka mana sugan dia Ku mah. aing dijejak ya beungeut maneh ieu. Berarti 5 1 2 3 4 5. Oh mesti naon. Ya urang mah ya ti mana wae. Oh iya sia digoblok wae sia. Sapatu 1 berarti. 5 berarti 5 1 Wah nya. bener gelo togel sia mah. Nanaon ge di jeun huruf. Ya, 5 1. geus. Enggeus ditulis. Lain geus ditulis geus. Asa eta sapatu sia ngomong gitu berarti 5 eta gitu isi. Maksudnya sia teh digoblok ku sapatu lain kita di Ya rumus. enggeus kayak beunang mah urang ge aya ngartina tapi aku itu. Aduh, aing. Heeh. Oh, bukan sia. Teh hidang. Ya, geus entong urusan wae ieu mending usaha sia sing bener. Naonna. Usaha Yes, mana yes, sing bener yes, ieu. yes, yes, yes. Coba Yes, coba baik. kali ade. Tah, kali ya. Bari lagi sia teh. Coba nempo. Mana diajar di mana ieu mistik ieu? Mana? Mistik iya diajar di mana iya tulis mistik rumusan iya di mana diajarna maneh? Togel, ya togel. Heuh togel apa tadi ge aing ngomong togel. Eureun, curang eureun. Iya si Ewan nanyakeun, iya tulisan ieu menang ti mana, ti Nah, saha? ya pengecerna ini nulis. Ya heueuh aing ge nyaho. Ya lumayan anu 1000 teh 50.000. Jor teh aing kumaha sia tah mah. Buset deh. Bener Coba aing rek sumpah. nanya sia geus meunang can eta. Ya puguh ya urang minta tulung soten geus. Tulung deui wae. Ya sugan maneh mah da ngarti dina urang ai mistik mah ngarti urang 8 di mistik pan 3, 5 di mistik. Ya, ya, aing mah eueuh urusan. Eueuh urusan. Tah eta anu bingung mah. Eta cenah. Cenah. Urang Bari ge bisa macan teh coba baca. Bisa teh bisa maca teh. bidata. Tah, da teu bisa. Tah ebe bi. Ya, ku aing ge, ya. As degsak Modar modar. manusia mah. Sakadanya jurig. Tapi aing mah lebah salah destek. Tah. Mantap kieu. Sakola. Ta dengekeun ieng melading. Nonggeng, sia seuri. Nonggeng seuri. 74 berarti. 74. Jauh-jauh teuing. Ya geus milu digawe jeung aing. Gawe. Henteu kudu Yo. henteu kudu sia tulis nu kieu capek Ya. menang lah henteu. Gawe yuk tah. Tah. Gitu, yuk. Binatangna nu nanggungan. Naon? Binatang nanggung lain binatang melanggung maksudna teh maneh digawe si pelor kita digawe. Ai benjana buat aing modal ku aing sorangan ye. Nah, sing ngitungi mah loba pelor. Ya eta teh anu penting anu kira-kira da Ya. mesti kan orang ngarti. Aing pae ku Belanda henteu modar ku sia ieu gara-gara ieu togel ieu. Oh, mana ngarti gitu? Wah, harus. Aing masalah togel mah aing ngarti judi haram teu meunang sia yang ditewak polisi dilaporkeun sia ku aing ka polisi sia. Sia mun beunang ku polisi sia. Sia. Aya ge. Sia. Nya kana kos kieu teh mantap. Apaan maneh nu masalah kunaon si aing nu ditewak. Asa geuning kitu. Ya aing mah karunya maksudna bisi maneh ditewak polisi ulah pusang-pasang togel. Aing pusing jadi nanti ya. Aing kaduhung ulin sia. Nyapekeun sama eta geus nulis deui wae. Genap garis miring. 7. Garis miring gelo. Binatang. Nah, binatangnya
Kalau malam kekelayaban nah udah. Lalai. Eta binatang anu malam kekelayaban. Lalai. Binatang lain baju, binatang yang kekelayaban malam. Oh, lalai. Ya maka. Sia nu hese. Saya pakai baju-baju. Saha nu baju Sama ngomong lalai. lain nanyakeun binatang eta. Udah, baik. Kadenge. Siap lomba ikut maka kadenge siap. Tah itu tah. Semua binatangnya keluar malam teh lalai. Nyawa teh lalai, sia lalai nu ngagantung hees nana kelapa. Ya. Dipikir-pikir kurang ya. Iya teh gelo gara-gara togel.